alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi emas jeung perak teh sepanjangna bakal jadi barang simpenan. Unggul di Timur Tengah mah para jasa. Uang lagi uang emas diram. Di urang ge sarua emas balok, emas bebekan. Oh, anu nyimpen emas teh lain saeutik. Lamun dibayah cikotok. Jelema bunuh-bunuhan. Aya emasan di jerona. Lamun di seberang, jadi masalah emas teh. Urang hese nyaritakeunana tentang emas lantaran di Indonesia penghasil emas terbesar sadunia. Lamun kukula ya dibongkar Sukabumi termasuk Bayah termasuk Cikotok geus aya di satelit dunia. Geus aya di satelit dunia eta teh dihandapna koneng kabeh. Sia mah seri heran aing mah. Pajar merepek bener. Asli mas. Satelit dunia. Ulah kaget. Cikotok, Baduy tadi itu terus. Termasuk itu Citorek, Baduy, Cikotok, terus Bayah, terus sampai ke sepanjang pantai. Satelit dunia bisa melihat di handapna. Ese nyaritakeunana 100 tahun dibongkar tidak akan habis. Mas. Eta teh ada kumaha coba? Apa jajadadianan anyar? Apakah memang geus aya ti baheulana? Wallahu alam. Per detik ieu ayeuna ieu satelit dunia melihat geus kudu bongkor, geus kudu nupuari dibawaan ke Amerika tah saya nyaritakeunana tah geus. Nah, ieu badi urang pohar emas. Kuari masyarakat anu boga 1 hektar, anu boga 1/2 hektar encan nyarahoeun. Lamun nya geus nyahoeun, wah aya sababaraha daerah pusatna di daerah urang di dieu lain lalaga. Terus ka dieu. Terus ka Pandeglang kosong, Serang kosong, ternyata di Tangerang. Masyaallah. Emas ribuan. Hei. Mas Tono. Aduh, Tangerang parah. Aduh. Lain ini tambah lain, tapi dulu itu masih. Bola kaget mungkin lamun aya gitu, naon penelitian selanjutnya. Kemudian aya gerakan-gerakan. Wow, lain lalaga. Mas, satelit dunia. Di urang malah jangan. Tapi dunia telah mengetahui Amerika, terutama Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, geus jauh. Lain lalaga emas teh pohar. Nah, ikan baheula mah ieu jadi itu bahan simpenan. Dek digali atau henteu? Khususna emas jeung perak umumna mah harta banda. Walladzina jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah anu nyararimpen emas jeung perak khususna umumna mah harta banda anu kumanehana harta tersebut teh disimpen teu pernah ditasarrufkeun fisabilillah wala yunfikuna fisabilillah teu pernah bae dikaluarkeun zakat bage henteu jang syiar-syiar agama Allah masjid majelis talim pondok pesantren henteu
tata wajang sarana umum model jalan-jalan raya MCK dan lain sebagainya henteu nya nama fakir miskin diabaikeun yatim piatu kitu keneh ieu mah sama sekali jang dirina be babasyirhum bi'adzabin alim awas di akhirat bakal disiksa anu poal. Lanjutna ke di akhirat nate yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam emas jeung perak teh bakalna ku Gusti Allah dibuktikeun jaga di akhirat anu kuari boga simpenan-simpenan besi dibuktikeun nu kuari boga simpenan-simpenan duit bakal dibuktikeun kuari boga simpenan-simpenan berbagai-bagai harta di akhirat bakal dibukti-buktikeun dikumahakeun dibelem emas dibelem perak besi logam termasuk naon bae harta dibelem di neraka jahannam sanggeus tadi belum fatukwa bihajibahuhum wa julubuhum wa zuhuruhum ditendenkeun harta tersebut kanu bogana katarangna kacangkengna katonggongna bahasa kitu teh maksudna mah ka awakna ge atuh abagna kang leutik sedengkeun harta sakitu lobana wa tuwassa'u junuduhum digedekeun kulitna digedekeun supaya mahi harta simpenannya sabaraha miliar sabaraha triliun mun emas sabaraha balok perak kitu keneh mun besi kitu keneh ieu awakna digedekeun ditangkubkeun ditangkarakeun sanggeus tadi belum di neraka jahannam diangkat dibentukeun istrika fatukwa bihajibahum diistrikakeun kalinya golosor terus diantepkeun di dinya gosokanana istrikeun blek siksa tu ngaranna bisi ente hayang engke digosok di akhirat simpen duit ente besi ente hayang diistrika make istrikaan ente keneh bakalna simpen emas ente simpen perak ente simpen harta ente engke dibuktikan bakal jadi gosokan digosok-gosokkeun kadinya hayu nu kuari boga harta teu peduli ka masjid kuari boga harta teu peduli ka pondok pesantren kuari boga harta teu peduli ka tetangga kuari boga harta teu peduli ka yatim piatu teu peduli padahal eta teh kapan nu Allah tapi manehanana mah teu peduli asa nu sorangan bae dikumpulkeun jaga di akhirat simpenan emas jeung perakna simpenan duit-duitna simpenan berbagai logam-logamna termasuk besi dan lain sebagainya digodog di neraka jahanam dibentukeun istrikaan diistrikakeun tukwa bihajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum ya Allah Masya Allah kan siare ya sahabat ahli sufah nu maot ahli sufah teh urang lamun ka Madinah di pengkeren bumi Kangjeng Nabi teh aya anu kaluhur eta teh tilas pondok pesantren Abu Hurairah di dinya berikut sahabat-sahabat nu lain barang seorang sahabat maot Kangjeng Nabi kadinya eta teh ashabus sufah nomor hiji sahabat walaya dua anu pang zuhud-zuhudna begitu cak Kangjeng Nabi coba tangkarakeun teu boga nanaon ashabus sufah mah dipake doang baju nu dipake simpenan nah kuari nu dipake doang cak Kangjeng Nabi coba gulungan ieu na buka begitu dibuka aya duitan sadirham cak Kangjeng Nabi hazakai ieu istrikaan bakal di akhirat jadi istrikanya sahabat kabeh kaget ya Allah ya Rabbi hanya sadirham selang sababaraha minggu aya deui nu maot begitu maot ashabus sufah keneh sahabat paling zuhud
Bukan sekanjing Nabi ini, bukan samping aya 2 dirham. Sekanjing Nabi kayatan 2 istrika bakal istrika. Ngajerit kabeh sahabat. Ya, Gusti Rasul. Lamun ieu asa busupah bae. Aya sadinar bakal jadi istirahat, 2 istrikaan, 2 dinar 2 istrikaan. Atuh komo kami meureunana. Gitulah sekarang. Ke coba terangkeun tuan nu sabener-benerna. Kieu asa busupah teh manehanana teh nembongkeun ka fakiran, nembongkeun ka teu boga. Ternyata horenganan masih kene aya nu disimpen. Jadi berarti kan teu jelas. Lamun bener teu boga kudu bener teu bogana. Lamun bener boga kudu bener bogana. Ieu mah ngaku teu boga padahal boga bakal jadi istrika. Mangkat kurang hampir 1.500% bos. Geus lain 100%, 1.500. Sia rajana. Ya Allah. Nah. Aya keur ngabangun masjid tidinya teh terus butuh keramikna. Duh lamun aing boga mah insyaallah padahal aya di imah. Iya jadi istrikaan sia. Ayo segera paeh ya. Wow. Duit anu disimpen teu dipake kebutuhan syiar agama Allah. Geus bakal diistrika. Kumaha lamun urang boga tuan, memang urang mah boga. Tuh masalah boga mah haji urang boga ngan insirofna. Lamun di kumpul-kumpul doang teu dipake jang kepentingan agama, ieu jadi istrikan. Lamun memang urang usaha, kemudian loba untung deui bangunkeun pondok pesantren, bangunkeun majelis. Ayo tah yatim piatu. Nah, fakir miskin. Ayo sedek yen imah. Tah main bare. Cenah, ieu saya. Abdi mah ditinggal ku salaki. Ieu di mah. Dieun sia imah, dieun sia ulah anak hiji. Sedeng kene. Anak hiji mah. Atuh ngajepret kene. Masya Allah, dek di mana bae atuh urang ngabungahkeun mah teu harta aya. Batuh butuh pertolongan batur. Kebeneran urangna atuh gagah aja dunia aya atuh matak naon dikawin. Pamajikanna ka keur ngabangunkeun jahe teh. Kok bisa dibangunkeun karunya? Masya Allah hese-hese teh. Kak, daripada kakak datang deui ka di jama ngan sakadar ngabangun atuh maning kawin enggeu. Siapa tinggalin cek pamajikan ai kitu onam kan nuhun ka asana bunga kulang masyaallah tararis asana hate asana kulkas ge eleh ku eta mah Gusti Allah teh cara kieu teh Kak hari eta emang dibangun pan dibangunkeun ki atuh karunya ke ka ditu dikawin deh atuh aya sih mengarah Kak abo ngabangun baik kau ulah datang ka dikawin tuh ieu mah duit kakak ngabangun kakak kawin kakak lain kitu ke panas hate kula ka panas teu urusan di dinya panas saya mendek bae geus teh encan si encan masyaallah ka ulah aduh masyaallah geus teu kuat geus panas sia kanyahoan panas emang kumaha aya gedebong kukula didiukan garing ka. Pohara tah. Ngadiukan gedebong garing, pohara panas-panas hate eta. Ih Allah ya, kabat teh geura itu mah kos kitu mah. Itu tadi mah kan kana. Malah mah geus dibangun ka, geus kawin geus kakak karak 3 hiji deui ka. Kukula dipangangankeun ka, tenang ka. Aya umur 18 tahun ka. Masyaallah di Bali ka. 8 hiji tabatu. Ieu digedekeun awakna wa tuwassa'u juluduhum hatta tud'a 'alaiha kulluha. Masyaallah didatangkeun kan. Teu kabayang.
boro emas 100 bebek, boro emas sakinta, perak sakinta hiji bae ge sagede jarum dibelem ditenden di leungeun urang, masyaallah karim. Bisa ku urang direnung-renung jeung dibayangkeun jelema nu nyimpen harta seperti eta.